Teras Ahmad uluk salam, assalamualaikum. Celenge we bapana kos ora sinuk teu ngartieun. Teu wawuheun. Pokna teh persaben we maaf teh nyapa. Boro-boro kami bisa mere, kami ge candahar ti kamari. Ii. Cek Ahmad teu kenaleun ya kolot. Pak, maaf. Abdi sanes bade menta-menta cek Ahmad. Pan ieu teh anak bapa, piraku hilap deui. Ieu teh Ahmad teh apa? Nembe mulih ti pasantren. Oh, cek bapana horeng sia, Ahmad. Tuh, cek aing ya naon sia teh. Mani nguseup, meureun geus loba laukna. Coba sia eta diajar ngaji. Kurang leuwih 18 tahun naon bebenangan sia menik teu mawa caung ngora-ngora acan. Coba kalah ka asak hulu sia eta. Meuni beureum. Kalah ka ngaledek eta ka Ahmad teh sanes bungah jeung atoh. Sajabat tinggal ledek kalah ka ngusir, Pak. Tinimang atoh kalah ka bungah mah kalah ka ngusir ka Ahmad. Jadi Ahmad teh kapaksa mulih deui. Pinuh ku kasedihan Ahmad teh. Nyemutkeun indung bapana. Neda-neda kanu kawasa Gusti muga ngabalikeun emutanana ka indung bapa tina teu bener kada bener. Teras Ahmad teh mulih deui.